Oh, hayang mah hirup teh belangsak-belangsak teuing dah. Kami anak hayang kawin, ieu minjem duit ka saha, ieu aja dah. Acepia ya biasanya sok boga duit ya. Assalamualaikum, Cepia. Assalamualaikum. Cepia. Dek. Waalaikumsalam. Langsung. Lagi pinjam duit deui. Itu. Tuh, kok coba tega-tega teuing sih. Abos sih pinjam mamarat, kilang marat tuh tita diuk teh SMA teh. Meni studing diuknya. Nyalain dah sih mah kadit teh ngan duit we duit ngan minjem jeung minjem we kadit teh. Non. Nah, jaman euy. Ya nek ini kalau rasa tuh nya nek minta bantuan. Nah, sudah dibere. Assalamualaikum. Oh, ayo kemana sih Pak Calur teh? Di mana oh? Oh itu di balai desa pada tuh. Duit tanya. Itu Pak Calur. Oh Pak Calur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sugan lurah di conge. Apa salah? Aya naon? Lurawas, Pak Calur. Irahao jadi Genji. Panaing kamari geus di Jepang. Pak Calur geuning suhu teu bau. Hah? Bau. Suhunya Pak, cek aing bau suci ya Pak. Assalamualaikum, Cek. Assalamualaikum, Cek. Buat congin bukan mate. Non sih siapa Udin? Waalaikumsalam. Ya biasa we tuh, Cek. Juga mati tadi aku lawing. Oh geuning sih ya Dun. Sugan teh masih Udin. Dan lain tadi Udin kadi minjem duit jeung duit we. Sok atuh kitu mah tadi di handap ke teh dihandap lagi luhur tuh. Aduh, kumaha ya? Makanya ngulang gak pinjam duit. Ari sia Dun. Ari tadi minta diuk kunaon ayeuna ngalang urang. Cek, pinjem duit atuh euy, jeung emok isukan. Sia mah kadi teh minjem duit meureun jeung emok. Emok ku jeung emok. Aing ge sarua pogo ti Senin tepi ka Jumat teh emok we emok. Ya gede sih, Cek, anu bari di mana mah Bang Emok doang daripada kata tangga. Pan aing tetangga sia nah sia minjem ka aing. Pan tetangga cina hese minjem mana. Pada cuma beda, dia cuma tetangga pang bagerna, panggerisna, pang buah pokoknya. Ih, naon? Pang buah. Geuning aing disuruh jeung pang buah. Aing mah daling pang buah. Aing mah buahna. Aduh, bener Cek. Aduh, geningan Din, sungut aing bau ya. Tapi awe aing kunaon beuki banget kenyotan melulu. Nyamal teu beuki Pak, pemajikan Bapak mah. Dan Bapak mah bebel gede. Pak ini mah tong Bapak cok. Tong bawa omong. Mama situ anu orang OTW Pak, ini aya urusan di Bapak deh. Nya. OTW nya. Pak, naon? Tapi obrolin heula ayo. Iya Pak, Bapak kan sebagai calon lurah, Abdi kan warga nu baik. Jadi Abdi badai nyuhun bantosan ke Bapak. Bantosan naon?
Pantesan incis pak, soalnya abdi badai hajat. Oh, baraha tuh. Ya, sekedik pak. Nya baraha. Sekedik. Nya baraha maneh teh. Kedik pak, tenang pokoknya mah. Babaturan, keluarga, jurig jeung ucing bila perlu kita nyolok ke apa-apa. Baraha sia teh. Kedik pak, Lebih ke baraha coba sok ngomong. 30 juta ya pak. Buset, ada kita mah aing aja tidak dulu salon ku urang lagi. Nah tuh pak. Het, nya bisa setruk yang boga warga Kosia mah. Nyemal setruk ieu pak. Lagi pae. Emang arek minjem bara duit, mana? Cek, 200 we, Cek. 200 kira. Cepat lah. Ya, 200. Ini nya, Cek, ngarwayana mah bisa kegantian dari tereh. Geus tenan naon tong digantian, asalkan sia daek nyolok teh ceu. Bener, Cek. Kalau Cek. Ya sia maksud aing teh sia milu nyoblos calon dukungan aing, lain nyolok aing. Cek, itu nyolok Cek. Itu nya. Balik lagi nya. Cek, itu. Duh, uang masih banyak. Mobil dikasihin, rumah dipinjemin sama tetangga. Gimana ya? Habisin uangnya. Kulkas masih banyak. Apa? Si calon anyar. Sugan eta mah bager. Aing si lurah mah koret. Aing tibang minta duit kita dibayar jeung hajat. Masih minta bara sih? Hah? Da bara. Etik. Bara. Tak etik. Heuh, bara. Mah 30 juta. Buset, semua lain. Eta teh mah kurang waras gua teh. Ya, mana teu waras? Ya. Ya, yuk. Ada apa wargaku? Enggak ada apa-apa lurahku. Masih belum. Nanti. Aja teh minta duit. Minta duitnya. Iya, Pak. Ada apa? Jadi iya, Pak. Abdi teh pandai hajatnya. Karunya ya. Tanya dana, anak teh yang bubur kawin wae, lieur yang kemana gitu. Paling ada kan usum calon, bukan bapak ke Bantos lah, sakedik dua kedik nama ya. Nya, karunya ya bade hajat buat abdi ya. Pak. Ngomong apa sih? Nggak ngerti. Jangan ngomong Sunda dong. Alah. Aduh, aing mah sugun teh ngarti. Heeh. Sarua teh nih ngomong entong jeung hayam. Ya heuh. Indo. Ya lah. Coba bapak nyintrekeun. Ah, geus. Apa-apaan sih kalian? Gak apa-apa Pak, jadi begini Pak. Saya kan mau hajat. Jadi saya teh butuh duit gitu. 30 juta Pak. Kalau ada mah ya gitulah, minta dikasih. Ntar tenang, nyolok mah ke bapak semua ya. Iya, pasti. Iya pasti Pak. Gampang 30 juta mah. Kamu punya ginjal nggak? Punya Pak. Buat apa sih? Jual lah sama saya sini. Set, mana ratu lagi? Oret. Terus, Jai. Ya. Jai Dun. Mau bener. Yuk. Dasar urut koret. Hahaha. Benar. Makasih udah disebut ganteng.